Wal maqalah jeung ari maqalah asalisata asyarata anu ke-13 eta kila diucapkeun ku qail duka qail nasaha hammul arifis sana'u wa hammuz zahidid du'a'u hammul arifi ari cita-citana jalma ahli ma'rifat atau tujuan ahli ma'rifat eta as-sana'u ngalem ka Gusti Allah. Ai tegasna muradul arifi ari tujuan atau kakarepan jalma anu ma'rifat billahi ka Gusti Allah. Eta as-sana'u ngalam Allah ka Gusti Allah taala bari maluhur sa Allah. Bijamili sifatihi kalawan pirang-pirang sifat Allah anu indah. Ngasalat. Tujuan itu gitu, ingin memuji Allah, ngalam ka Gusti Allah. Cita-citana. Wa muzahidi jeung ari cita-cita atau tujuan ahli zuhud eta doa ngadoa ka Allah. Ai tegasna muradul mu'ridi ari kakarepan jalma anu ngabalieur aniza idi tina pangleuwih ala qadril hajati kana ukuran pangabutuh minad dunya tina dunya biqalbihi kalawan hatena mu'rid eta doa ngadoa kan zahidnya zuhad orang zuhud tadi disejelaskan menganggap dunia teh remeh teu memperdulikan dunia tapi sok sanaos kitu manehna mengambil dunia teh hanya sebatas kebutuhan pokona wungkul tanya. Di dieu mah bahasana jalma anu ngabalieur tina pangleuwih anu ngaleuwihan kana pangabutuh pokok tina barang dunia. Tazahid mah tujuanana cita-citana teh nyata ngadoa. Wa huwa ari ad-du'a eta at-tadarru DP ilallah ka Gusti Allah taala bari mahluhur sa Allah. Merendah diri ka Gusti Allah. Bisu alima kalawan nyuhunkeun perkara indahu anu tetep sandingan Allah. Bayana ma minal khairi nyatana kaalusan. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kebaikan di sisi Allah. Orang zahid mah gitu. Tapi orang arif mah tujuannya teh ngalam ka Gusti Allah, muji-muji ka Gusti Allah. Jelas jauh gitu. Jelas jauh. Naon sababna kok beda? Jadi aya zahid, aya arif. Zahid mah ke tujuanna teh nyata ngadoa minta Gusti abdi mah hoyong pahala. Teh hoyong dunia, hoyong akhirat. Ari arif billah mah ngalem we ka Gusti tara nyuhunkeun tara seueur nyuhunkeun naon-naon gitu. Nu diseueurkeun teh ngadoa ka Gusti Allah. Naon teh ngalem ka Gusti Allah diseueurkeun teh. Ari arif billah mah lamun dina wiridan ge saya teh sallallahu alaihi Muhammad we. Eta arif sebenarnya. Ari zahid mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan yaksuru biha mali wa yasaqimu biha hali kan gitu ya. Hayang loba harta, hayang istiqomah gitu kan ya. Ari nanti ari nu arif mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Teu aya diselap-selip paminta naon ketika disalatan. Tapi leuh nya halus eta ge nya. Zahid jeung arif nya halus. Sanajan beda levelna. Lianna hamal arifi karena sanyana tujuan jalma anu ma'rifat billah eta rabbuhu pangeranna si arif. Tujuan utamanya pangeran ari zaman geus ma'rifat ka Gusti Allah. Dengan dina ngalaksanakeun ibadah, dina ngadoa teh. Karena memang di ngadoa teh ibadah. Ngadoana ge nu diseueurkeun teh nya ngalem ka Gusti Allah, da tujuanna Gusti Allah.
wa anna ila rabbikal muntaha. Jeung lamun teu diparentah ku Gusti Allah ngadoa mah moal ngadoa kan gitu. Adoa teh kan hual ibadah, doa teh ibadah. La sawabu lain ganjaran, wala jannatu jeung lain surga, tujuan jalma nu ma'rifat billah mah ka Gusti Allah. Nya hayang caket sareng Gusti Allah. Hayang usul ka Gusti Allah. Hayang langkung, hayang terus-terusan usul, hayang terus-terusan caket ka Gusti Allah. Wa hamuz zahidi jeung ari tujuan jalma anu zuhud eta nafsuhu dirina si zahid. Lain pangeran tapi bagian dirina. Aya tegasna manfaatun nafsihi manfaat awakna si zahid. Minas sawabi tina pahala wal jannati jeung surga. Nu zahid mah masih hayang kene surga. Masih kene hayang pahala. Fa farqun maka eta beda pisan. Bainaman ari antara jalma ari jarak antara jalma gitu. Himmatu anu tujuanana si iman eta al-huru bidadari. Waman jeung jalma himmatu anu ari tujuan si iman eta raf'us sutur. Diangkat pirang-pirang hahalang. Diangkat hahalang. Hayang terus musyahadah ka Gusti Allah. Hayang terus nyaksi ka Gusti Allah. Dina sapeleh kalimat dimanya para ulama tasawuf sok ngabasakeun kieu. Farqun kabirun bainaman himmatuhul hur wal kusur wa bainaman himmatuhu raf'us sutur. Jalma anu tujuanna hayang bidadari jeung hayang gedong-gedong di surga jauh pisan, beda pisan darajatna jeung jalma anu tujuanna teh hayang dihilangkeun hijab tidak dirina sehingga manehna bisa nyaksi terus ka Gusti Allah.